Sanggeus menekung jeung tatapa menang sabaraha lilana, akhirna bisa manggihan kejadian alam nu kaliwat nu aya tatalina jeung situs Gunung Padang. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Situs Gunung Padang nu aya di Cianjur nepi kiwari sacara panelitian akademisi can kabuka kalawan jelas. Ukur dikira-kira bae dumasar kana kaayaan batu situs. Yen eta teh banda ditinggal tina zaman prasajarah. Sanajan panelitian akademisi tacan kabuka secara gembleng, tapi ari di urang mah apanan sakadar beja anu dibejakeun deui mah sok aya. Dongeng ngeunaan ieu situs geus kapanggih. Sanajan can kabeh urang Cianjur apaleun. Ieu dongeng singkat situs Gunung Padang anu jolna ti para kolot. Bisa bae dongeng ngeunaan ieu tempat loba versina. Ngan jang babandingan leuwih loba versi bakal leuwih euyeub pangaruh urang. Prabu Siliwangi. Nu dimaksud Prabu Siliwangi di dieu teh nyaeta Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran anu munggaran dina taun 1482 nepi ka taun 1521 Masehi. Ari Prabu Siliwangi teh hiji raja anu mika cinta kana kabudayaan. Salah sahiji di antarana inyana mika cinta kana sajarah atawa riwayat heubeul. Prabu Siliwangi anu remen lalampahan kasaban tempat, hiji waktos anjog ka hiji wewengkon Cianjur, anjogna ka hiji pilemburan. Kurang lembur Prabu Siliwangi diwartosan yen didinya aya patilasan. Mung duka patilasan naon, margi kaayaanana parantos reksak ceuk urang lembur. Prabu Siliwangi dasik kadongkapan eta patempatan, pernahna aya di munggan pasir anu rada luhur. Prabu Siliwangi marios di eta tempat teh galituk batu anu rupana rada aneh jiga anu ngahaja beunangna manusia. Tapi ieu teh batu-batu anu umurna geus lawas kacida, umurna sababaraha ratus taun, mun nya geus ngaratus atawa ditinggal saha kaula can bisa nerangkeun. Tapi hade urang talungtik kaula eudeuh ngagawekeun patugas anu ahli kana urusan nu kieu, saur Prabu Siliwangi. Ari Kanjeng Prabu teh di karaton seueur dibantosan ku para ahli. Aya Kubu Hawang mun ceuk ayeuna mah sarjana kalautan, aya Darma Mucaya mun ceuk ayeuna mah sarjana bahasa, oge aya Bujangga nyaeta mun ayeuna mah ahli kabudayaan katut sajarah. Ieu ahli katalahna Bujangga Purakna Mahdi. Sawaktu hayang maluruh sajarahna situs Gunung Padang oge, Kangjeng Prabu teh ngahaja ngarongkapkeun ahli naliti sajarah. Tapi mungguhing zaman harita nu dimaksud naliti teh lain jiga sarjana ayeuna anu kudu aya bukti tinulis jeung bukti arkeolog. Tur mun eueuh duanana teu bisa disebut sajarah. Zaman baheula mah segala rupa tarekah dijalankeun. Kaasup, menekung, mujasmedi menta pitunjuk secara gaib. Harita oge kitu anu dijalankeun ku Bujangga Purahna Mahdi teh. Beurang peuting sang Bujangga
menekung kanu Maha Agung, malar mata batina dibere kekuatan pikeun bisa mirengeuh kajadian beditu. Sanggeus menekung jeung tatapa menang sabaraha lilana, akhirna bisa manggihan kajadian alam nu kaliwat nu aya patalina jeung situs Gunung Padang. Zaman prasajarah. Ari anu disebut zaman prasajarah teh nyaeta hiji zaman di mana kajadian-kajadian penting acan kungsi diasupkeun kana catetan. Sabab-sababna bisa rupa-rupa. Kahiji bisa jadi dina zaman harita budaya nulis can kapanggih. Kadua bisa jadi budaya nulis geus aya tapi can kateundeun atawa teu kadokumentasikeun. Sanggeus ngalaman waktu anu lila eta catatan ilang musnah. Basa Kangjeng Prabu Siliwangi ngadongkapan Gunung Padang oge kitu. Ukur aya titinggalna zaman baheula atawa bukti arkeologi tapi temendakan bukti tinulis. Nu matak pikeun ngungkap ka sang tukang situs Gunung Padang, Prabu Siliwangi satuju mun bujangga Purana Magdi Nagara ngagunakeun pangabisa gaib pikeun mirengeuh kajadian anu geus kaliwat. Sanggeus bujangga nagara rengse menekung, akhirna manehna laporan ka raja. Kurang leuwih kieu hasil laporanna teh. Yen situs Gunung Padang geus aya di eta wewengkon ti ribuan taun anu kaliwat. Jauh samemeh pajajaran aya. Ieu patilasan ngadegna 4000 taun samemeh pajajaran aya ceuk bujangga Purana Magdi. Sabada rengse ngayakeun lalampahan batin. Harita 4000 taun ka tukang di ieu tempat diuk hiji pandita. Pakaianana masih sarwa basajan, malah ari cangcut namah make dijieun tina kulit kai. Ieu pandita anu awakna jangkung gede jauh ngelewihan jangkungna rata-rata urang pajajaran nyarita ngagunakeun bahasa kuno anu pihartieunana kieu. Hei incu, geus diturunkeun ageman ti Sang Hyang, sok sebarkeun. Ki Purakna Mahdi netelakeun yen situs Gunung Padang teh mangrupakeun tempat suci. Ngan teuing ari agemanana mah agama naon disebutna. Ngan anu eces mah nyati dieu mimitina lahir kabudayaan teh. Ti mimiti ngagunakeun basa jeung siloka. Pon kitu deui dina budaya ngagunakeun pakaian. Kaula yakin ajaran moral sarupa kieu teh harita kakara aya di Sunda Wungkul, kitu ceuk bujangga Purana Magdi. Basa rombongan ekspedisi Sri Baduga Maharaja anjog ka eta tempat, kaayaanana geus burak-rakan. Batu tinggal runduk jeung patumpuk teu aturan, ceuk hasil panarungtikan nu jadi marga lantaran mah ayana musibah alam. Cenah teuing dina abad mana harita taneuh ti handap ngajurung gunung ka luhur tepikeun ka jujul nyurungkeun pondasi ieu adegan. Atuh batu teh ting burusut, ceuk bujangga Purana Magdi. Hamba rahayat anu harita dikumpulkeun teh can baroga kayakinan agama. Kuki pandita masyarakat diajakan ngadekeun hiji adegan tina batu. Mun ayeuna mah jiga masjid, sabab di jerona aya rohangan lega kacida, para jalma karumpul ngadengekeun dakwah agama. Eta adegan susunan batu anu gede teh bisa dipake kumpul leuwih ti 1000 jalma. Eta adegan batu anu gede teh harita katelahna Hyang Pamunjak, anu hartina tempat mujahyang atawa Gusti Nu Maha Agung, ceuk bujangga Purana Magdi. Catetan anu leungit. Sri Baduga Maharaja jeung sawatara ahli sajarah anu dipingpin ku bujangga Purana Magdi nyimpulkeun yen baheulana jauh ka baheula adegan tempat muja teh kawilang rohaka. Bentukna pasagi saliwat jiga guha.
Tapi lain guha alam dangah aja dijieun tina batu-batu anu ditumpuk. Eta adegan teh boga lawang asup, jumlahna aya 13, maksudna sangkan anu rek ngayakeun upacara ritual bisa asup ti ditu ti dieu. Lamun bisa nyipta-nyipta mah eta tempat muja teh seug jiga hiji masjid cek ukuran ayeuna. Ngan bisa jadi jauh leuwih badag tempat pamujaan di Gunung Padang ieu. Sabab diadegkeun dina lahan tanah anu legana 3 hektar. Di bagian jero ublug-ablag kumaha bae masjid, lalangit jangkungna kira-kira 7 atau 8 meter luhurna. Eta rohangan bisa diasupan ku jalma leuwih ti 1000 urang. Yen urang Sunda tersep cuta catet tepikeun ka sajarah Sunda poek, eta sabenerna kaliru. Dina zaman Pajajaran oge jauh samemehna kalangenan kana tulas-tulis jeung cuta catet geus aya. Kapan ti zaman Kerajaan Kendan geus aya buku catatan penting ngeunaan bala tempur atawa taktik tempur militer. Eta taktik tempur disusun dina hiji waraka atawa buku anu zaman harita katelahna Pustaka Ratuning Bala Saliwu. Ieu waraka disusun ti zaman Kerajaan Kendan, ragrag ka Prabu Tarusbawa atawa Raja Karajaan Sunda. Tur secara turun-temurun dipuhit ku kerajaan-kerajaan di Sunda, malah ku kerajaan sejen di luar Sunda. Ngeunaan sajarah Sunda disebutkeun dina zaman Pajajaran kungsi aya buku sajarah Sunda anu ditulis ku urang Sunda. Katelahna kitab Dadap Malam Cipta Mandiri. Nu nyusunna para raja di Sunda ti mimiti Prabu Linggabuana, Prabu Nilawastu Kancana, tepikeun ka Prabu Seda. Lamun ieu pedaran bisa dipercaya, jadi teu mustahil Prabu Siliwangi anu mika cinta kana sajarah oge milu nyusun sajarah perjalanan dina mangsana dina eta kitab. Sri Baduga Maharaja atawa Prabu Siliwangi dina zamanna loba nyusun waraka atawa buku. Anu eusina catatan-catatan sajarah kaasup dina nalungtik situs Gunung Padang oge. Sri Baduga Maharaja boga waraka disusun ku aksara Palawa ngagunakeun bahasa Sangsekerta. Ngan meureun anu jadi pananya urang kiwari, nah titinggal Sri Baduga Maharaja teh ayeuna masih keneh aya. Mun aya nya di mana ditendeunna. Ieu meureun anu teu bisa dijawab gancang-gancang teh. Sabab geus loba anu nyaho yen harita dina mangsa robahna pajamanan sagala rupa anu bau-bau Pajajaran mah kudu musnah. Tur masyarakatna digiring ngan kudu apal kana budaya pajamanan anyar. Teu mustahil ditinggal Pajajaran kaasup buku catatan sajarah Sunda beunangna ku urang Sunda dimusnahkeun, tapi teu mustahil disarumputkeun ku anu masih ngeukehan adeg-adeg Pajajaran. Lamun mah ayeuna make kapanggih panalungtikan Sri Baduga Maharaja ngeunaan situs Gunung Padang teh bisa jadi dianggo sumber anu jadi bahan tulisan ieu dongeng. Ngeunaan waraka anu ditulis ku Sri Baduga kumanehna disamunikeun teu ditembongkeun ka umum. Aya saeutik catatan anu ditulis ku Sri Baduga Maharaja ngeunaan situs Gunung Padang atawa anu harita disebutna Hyang Pamuja. Anu pihartieunana kieu. Jaga ieu taneuh lega sapakarangan tempat karumpulna karuhun asli secara turun timurun. Ti samemeh kalahiran tong diangles, tapi kudu disajajarkeun jeung ditinggal anu satata. Hei, aranjeun sakabeh pek cicingan ieu tempat heug pulasara. Sanggeus Sri Baduga Maharaja ngayakeun panalungtikan yen bisa nyingiraikeun lalangsa situs, inyana marentahkeun ka sakumna hamba rahayat
pikeun ngajaga eta situs ku jalan ngadegkeun pilemburan nu pernahna aya di tebeh kaler. Eta lembur ku Sri Baduga harita dingaranan Karjamakti, pikeun mere pangajen ka Ki Purana Makdi anu geus boga jasa nalungtik kaayaan situs. Kadienakeun lembur teh tetep aya ngaranna robah jadi karya mukti. Sajarah lawas di Tatar Sunda loba anu copong kaasup sajarah situs Gunung Padang ge copong sabab buku catatan anu kungsi disusun dina zaman Prabu Siliwangi ngeunaan Gunung Padang leungit teu kapanggih juntrungna. Ayeuna urang Cianjur jeung urang Sunda dina umumna ukur narima beja-beja ngeunaan situs Gunung Padang, ukur sapotong-sapotong ujeng hawar-hawar, sabab dina zaman modern jia kiwari para sajarawan moal waka narima kajelasan lamun teu jelas di mana sumberna. Urang Cianjur mah ukur percaya bae yen situs Gunung Padang ge baheulana mangrupa tempat kumpulan para raja. Bisa jadi bener sanajan lain maksudna para raja ngayakeun rapat di dinya. Bisa jadi anu disebut kumpul teh sabaraja ti zaman ka zaman teu boleh nyukcruk galur soal sajarah situs Gunung Padang. Ceuk anu percaya lamun lalangse situs Gunung Padang kabuka oge bakal kabuka lalangse komara Sunda ti zaman ka zaman. Apanan ari ku Prabu Siliwangi mah harita geus kabuka situs Gunung Padang teh diadegkeun munggaran manusa apal kana agama jolna ti Gunung Padang Cianjur. Wallahu alam bisawab. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.